Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sabadana nyanggakeun puji ka Jana Allah Rabbi anu manaman tenang parantos masihan pirang-pirang kenikmatan. Ka urang sadayana sehingga urang teh sanggup kempel ngariung dina ieu haplah mubarokah mungguh Allah Subhanahu wa taala miara rangka nyelenggarakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat anu dimaksud nyaeta nikmatul imani wal Islam. Shalawat jeung salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, sinareng tabiatna. Lumana mantenang ngiring kana jejak langkahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Miwah dipayun anu kusim abdi kahormat Bapak Pengasuh Majelis Taklim Hidayatul Ummah beserta ibu-ibu jemaah majelis di masing-masing rombonganna nu tebihna maupun caketna nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kusim abdi diberi kahormat Bapak Kiai Haji Muhammad Ridwan Tikawali Ciamis sanajan nampak hadir tetapi anu alhamdulillah parantos nampak hadir berhilap ka Bapak Kepala Desa ti atasan sampai bawahan rupina panuhun kisim abdi dicekapkeun sakieu wae ayeuna urang diteraskeun ka susunan acara. Acara nu pertama nyaeta pembukaan, nu kadua pembacaan hadiah Al-Fatihah, nu katilu pembacaan Al-Barjanji, kaopat sambutan-sambutan, nu kalima nyaeta istirahat, kagenep pembacaan ayat suci, katujuh acara pokok dakwah Islamiyah Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu kadalapan nyaeta tutup doa. Ayeuna urang teraskeun ka acara anu kahiji nyaeta pembukaan al-hadiniyah wa kuliniyatin sholihah ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngahaturkeun nuhun ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu parantos maoskeun suratul Al-Fatihah. Mudah-mudahan pangosan urang ieu sing aya dina kalancaran di awal ugi ka akhir. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ka acara anu kadua, pembacaan hadiah Fatihah anu bade disangakeun ka Ibu Hajah Rodiah. Waktu sedang tepat ku abdi disangakeun. A few moments later. Rodiah anu mana mantenna parantos maoskeun hadiah Fatihah. Mudah-mudahan hadiah Fatihah ieu sing dugikeun ka ahli kubur, khususna ahli kubur Ibu almarhumah, umumna ahli kubur urang sadayana. Meningkat ke acara nu katilu nyaeta pembacaan Al-Barjanji anu bade disangakeun ka Ibu Tita Herlina. Mun begitu tepatna. Waktu sinareng tepat mangga disangakeun. A few moments later. Herlina anu manapana parantos maoskeun Al-Barjanji. Mudah-mudahan sing kenging sapaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin yaumil kiamah khususna kanggo maoskeunna umumna kanggo urang sadaya. Amin. Meningkat ke acara keempat nyaeta sambutan-sambutan anu bade disangakeun ka Ibu Ani Siti Maulani. Waktu sinareng tempat disangakeun. A few moments later. Nyaeta istirahat anu bade diisi ku bacaan undangan atau grup Qasidah Al-Abah. Meningkat ke acara anu kagenep nyaeta pemaosan ayat suci Al-Qur'an anu bade disangakeun ka Bapak Deni Sulaiman. Waktu sinareng tempat mangga nyangakeun. A few moments later. Ngahaturkeun nuhun ka Bapak Deni Sulaiman anu mana mantenna parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan sing kenging ganjaran khususna kanggo urang nu maoskeunna umumna kanggo urang sadayana. Amin ya Allah rabbal alamin. Meningkat ke acara ketujuh nyaeta acara pokok dakwah Islamiyah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu bade disangakeun ka Bapak Deni Syarifuddin. Waktu sinareng tempat mangga nyangakeun. A few moments later. Amin. Ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kiai Deni Syarifuddin anu parantos ngadugikeun tausiah Islamiyah ka urang sadayana anu sakitu kahatosna. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngamalkeunna. Amin ya Allah. Amin. Meningkat ka acara nu katujuh nyaeta tutup doa. Nyata acara tutup doa SIM abdi sebagai pengatur acara
Nuhunkeun dihapunten bilih aya cariyosan di simkuring anu kirang raos di mana ibu atau nabi bapana sinareng bapak-bapak sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.